Aduh, darengekeun ieu keur para pamimpin anu dilaluhurnya ieu kieu. Jadi eta keur oknum aparatnya antara Polri dan TNI teh anu naonnya anu nyieun fitnah ka tukang STA bari jeung aya saeutikna naonnya aya saeutikna penyiksaan lah katakan eta. Jadi kieu para pamimpin anu dilaluhurnya kudu malalikir lah saeutik mah tah. Jadi lain saukur minta maaf wungkul, Pak. Lain saukur minta maaf wungkul ieu teh nya. Ieu teh udah suatu naonnya ngaruksak ngaran batur nya. Jadi eta hiji, kadua oge henteu pantes seorang aparat atau oknum aparat kararitu ka masyarakat leutik nya. Kudu nama berpikir Bapak teh sebagai orang aparat harusna kumaha cara ngajalankeunana mengayomi masyarakat teh lain kitu atuh. Ieu mah ditingali-tingali teh oknum anggota TNI jeung Polri teh jigana teh eueuh otakan. Jujur cek aing mah eueuh otakan kunaon? Eueuh rasa kemanusiaanna. Eta teh kolot umur 50 tahun, Bos. Cik atuh lamun istilahna ayeuna kembali lagi dibalikeun ka Bapak sia, Bos. Dikitukeun ku batur. Sok kumaha kirana sia lah ngamek apa kalem. Tah eta we sakitu teh aing. Pokona kieu we nya. Untuk para oknum eta anu dua teh Polri jeung TNI teh nya anu naon memfitnah tukang es. Cek aing mah leuwih baik dipecat we, Pak. Keur para pamimpin nu dilaluhur nya pokona mah nya arek ka Polri ka TNI gitu nya. Pecat we geus. Da percuma jelema kitu mah. Jadi lamun ayeuna henteu dibere naon nya henteu dibere tegas kete moali lagi aya deui anu berbuat kitu. Gitu eta teh. Bener, ayeuna mending geus pararecat we anjing cenah karuli bangunan. Hayang nyaho, kuat teu kuli bangunan. Kitu we atuh geus geunah ayeuna jadi aparat digaji ti masyarakat. Ayeuna masyarakat dikitukeun. Cik pikiran we ku Bapak para pamimpin nu laluhur kumaha menurut Bapak? Tah, samemeh berbuat teh Pak ngararopi heula. Jadi pikiran lancar, jadi tegas tos ngopi mah nya. Jadi lamun aya masalah teh mana anu bener mana anu salah tindak. Nah, eta ditindak secara alus gitu atuh menurut aing ieu mah teuing aing menurut pamimpin-pamimpin mah aing mah da lain pamimpin aing mah pamimpinna pamimpin rumah tangga aing mah sakitu goblok.